Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kesempatan sareng kesehatan mumana urang teh sapate pangrarey di acara ieu. Ibu bapak guru anu dipika hormat sareng rerencangan anu dipika cinta para wargi anu dipika hormat ku simkuring. Dina waktu ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kesehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadayana wajib ngajaga kesehatan sareng kebersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna meresihan awak pas urang keur ibak, meresihan kuku, nyika tawas anu rutin. Jeung sajabana, tah eta teh contoh cara hirup nu sehat. Contoh anu sanesna urang kedah micen runta di tempatna ulah di mana wae. Teras amun nyidu ulah di mana wae, batuk atawa beresin ge kudu nutupan paham ameh teu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta kanu kebersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hoyong jadi jalmi jag waringkas, urang kedah sosot-sosot meresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya eta kotor jasmani antanapi kotor rohani. Upami meresihan kotor jasmani, urang teh kedah mineng mandi, meresihan lingkungan jeung sagala kokotor anu bisa menyebabkan penyakit urang di diri urang. Tuluy kumaha lamun bade meresihan kokotor rohani, carana nyaeta urang teh kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh sehat lain saukur bersih hungkul, tapi urang teh kedah ngageurakeun jasmani urang. Nu matak ngajagjakeun diri urang, misalna urang rajin olahraga. Hadirin sadayana cekap sakitu pidato tentang kesehatan